Nah, mantap udah tuh Wah bayar udah nage. beli atuh mah. Ya. Oh duit ya di tapi HP-an tadi nu batur. Iya mulai sabaraha tadi teh? Cepet tapi nu batur. Nya meula kayak yang digantian pae enak ge. Tapi gantian Ya cepet, lain gantian enak-enak ge. Hayu milu ka warung. Punten. Mangga, nona. Rokok. Rokok. Mangga. Suara. 25. Iya, artosna. Maksudnya kan? Ya. Nona. Nama teh sabaraha? 100 nanti 100 dari nu receh atuh. Rokok teh sabaraha nama teh? 25. 25. Aya ya 25 mah. Oh, mohon. Pasang cerita. Mohon. Punten nah 100 nya. Ya, tadi dia. Oke. Nona. Mohon mangga. Oh, udah lo cek aing ge nya. Nah, ini siapa pintarnya? Nang rokok mana? Rek, di mana? Ya. Biasa ngonten. Oh, beres konten wae. Aduh, muka. Udah beres encan kontenna. Tak tinggal hiji derek konten di ditu. Oh, ditu. Atuh. Atuh lanjutnya. Oh, siap-siap, Siap, tim sukses lah. Bukan mulai asup gawe. Gawe deui sukan mah. Sakoreamnya Eta. Mang. Oh. Mang. Kalem. Mana? Aduh. Cek aing tong loba teuing siapa mabok. Ya. Anjing. Aja dong. Mana nama itu naon? Anjing itu mah bulan. Lain situ itu mah. Bulan anjing deuleu. Matahari eta mah anjing. Bulan aya ini anteh deuleu tuh. Iya. Ayo Anjing tanyakeun. Itu Kang, iya punten. Itu matahari atau bulan itu tuh di luar itu. Tuh. Itu tuh. Itu. Duh, kak tuh udah beri mah enggak ka dia nage. Iya mah. Iya. Bareng mabok anjing Mabok iya mah. Balik iya mah ya. Murah gue paku teh. Alah bongkung. Barang ome teh. Sih ka dia wah. Teuing. Teu nyaho gua ka dia. Oh, gua teh suke. Aing euy. Namanya? Ieu aya perlu. Ini HP duit. HP duit? Oh, Duit naon? Kamari orang nginjem duit. Aku ditepikeun. Nya, urang mau lila da. Siap. Paku teh wah ngebalai pisan ya ieu. Perengkung we. Kenaon maneh? Komean bangku. Eta geuning paku meuni kitu. Ya bangku geus reot nih ngomekeun. Ieu teh kan tempat ngumpul urang meureun. Bapak datang ke omekeun. Tak naon hidang bisa omekeun. Pamulikeun paku dah. Paku. Itu Berapa kilo? 4.000-an we. Oh, 4.000-an. Buru tong lila lah. Paku unggul. Aing istirahat heula. Heeh. Tong lila. Buru hujan. Asyam nih lila-lila teh meuli paku teh. Udah jauh. Pulangan aja. Geus yang mana we tah mah kabeh? Aing butuh pakuna. Kira-kira lah tuh. Geus bawa deh. Geus bawa bae yang mana kabeh? Bener. Bawa kabeh. Siapa? Aing mah butuh pakuna. Paku aja 5.000. Geus bawa kabeh yang mana eta mah?
Balik. Heeh. Awas baik. Nuhun ya. Nah, dasar rezeki anak soleh. Ibang mau dipaku 5.000 perak ge. Ongkos we kalah mahal. Lumayan. Boga bekal. Dokan kedeng. No. Mana rek yang bayar teh? Bayar naon? Nu kamari. Bukan kemarin naon? Nu kamari nginjem 100. Dih, dibayar kok ini PHP-keun. Dibayar ka saha? Dibayar ka yo. Tadi berang ya geus lohor. Panggil si Kiteng di tu dina pangdiukan di tempat biasa. Terus? Nah, urang nenengan maneh da aing rusuh rek liar. Nah, aya si Kiteng keur ngomean naon meja apa bangku teh ning. Tah, pas begitu manehna keur barang jieun kurang di PHP-keun. Cita mi HP duit kasih iki teh 100.000. Nah, ada teu Ngaco. Heeh. Kira aku manehna sok layut ka duit 100.000 teh dibikeun. Pohon gitu. Tanyakeun mending ge. Heuh. Dipajarkeun aing can mayar hutang ge. Gak usah mun waduh. Ya Allah ya Rabbi, tanyakeun we ka ditu. Tanyakeun kowe ngin. Heeh, pokona urang lunas ka hutang. Naon sih teh? Duit dia kan. Duit naon? Mayar hutang tadi si Ganul mah HP-keun ah. Tadi si Ganul mah HP-keun 100 ka maneh. Kapan tadi geus dibikeun? Irah. Ai tadi anu dipake meuli paku teh duit saha tuh eta? Emang duit saha? Duit si Gano yang membayar hutang. Wah edan. Hanya sing mikir sia teh atuh mah nya meuli paku 5.000 buruhana 85.000. Hitung-hitung nyumbang paku sia teh jang meuli bangku, yang ngomean bangku. Itu duit aing. Oh. Bang 5.000 oge. Aing harasem kieu, Bos. Tau udut tuh dah, boga udut teh. Ya urut mah ye. Kula dang bonteng. Di Bandar Bonteng ini enak. Nyenaon deui lembur mah nya. Bonteng kadang cau. Ai ka bali udut-udut acan. Impun ngajual cau gitu dia. Nya eta be aku nu madong cau teh. Lu, nya teh zaman kiwari mah. Negara renah anjing ngararobrol. Nah, Babaturan gering. saha? Si Iki pan gering si teh. Bikin ka poho ka baturan gering. Gering naon? Harita teh kala gering eta teuing gering namanya harita teh cenah geus konten. Balik konten geringna. Kan di mana kerjaan aing lain? Heeh. Sabtu. Heeh, harita eta teh gering di imahna eta teh. Di mana pangarareunah we ngaropor lain tingali babaturan. Pamun gering beun aya we ka aing. Makana gering oge berenang teh bisa nyekel HP acan. Ayo nunggu daripada nggak ada uang di orang tinggal ke tuh lawan kah? Apa? Terus harunya, ah? Aku ngalang kena kudu barang bawa. Nah, sinang ngeupeuh sorangan we engke di imahna. Saya sih. Urang mah eueuh teh moal keupeulkeun. Tah urang ngeupeuh sorangan. Bukan sabar di lengoknya. Aing korek apa? Engke dekat dia mah aing mah nyahureun. Oi, nangis 2 poe ngawe ka aing atuh. Mah tak eueuh nyamper oge pan eueuh nyamper ngonten oge. Ring cenah mah. Loh, jangan bakal aya ieu. Tuh. Ayo, wah, tuh bisa muka pantau aja. Masuk. Wah, ini mah Masuk. hari isen. Ini tuh bener nu bikin Pak dari kunci. Tuh, nih aya nu gering ge. Ya udah aja. Mana ya? Bener iya nu gering teh. Lebih ke salila lah harunya aing. Ti rahasia gering. Bila. Bisa ti iraha. Aya segan 2 minggu mah. Iya aing. Ai eta pernah berobat ke mana? Aing berobat terus burbar kali itu kali kadukun kemana terus bar kampung angar beki tidak coba. Perubahan pisan? Nyata. Jadi buka perubahan teh. Nah, ona tuh ka dokter teu bisa ka dukun teu bisa mah. Bingung barana ge. Sebut gawe batu ada nya ka batu nya satu boga salah nama. Tapi geus dicobaan can. Aing gering kieu.
Cekolot mah lamun gering kieu kan ieu gering nangtung ya. Nah, cekolot mah lamun tang kacau ieu mah lamun tang kacau ieu gering nangtung mode kieu teh. Dituar buru-buru tuluy cager. Oh disabat handapna. Heeh, disebut handapna teh tuluy cager. Oh. Cager goblok. Ye, aing ngikat kopi acan. Beli kopi, Pi. Beli kopi. Heeh. Di mana tuh? Ah, yang beli kopi 10.000. Heeh. Yang beli gorengan 10.000. Tong dilanya. Siap. Ah. Iya teh duit teh 10.000-an heuh. Tapi urang teh poho mana nujang gorengan, mana nujang kopi. Tadi teh dijualan teh. Mana we dasar wae atuh ieu mah 10.000, ieu 10.000. Tadi teh mana nujang gorengan, mana nujang kopi geuning tadi teh mana? Aduh, aing. Iya. Tah ieu dinu katuhut tah jeung kopi. Tah ieu jeung gorengan ya. Mungkin urang mah poho enak. Gorengan kopi. Gorengan kopi. Aduh aing ah. Nanya. Tadi teh gorengan mana, kopi mana, Bro? Malang sakit hirupnya aduh ampun teh aing. Kamarana aduh ampun ting. Kamar mana? Eta bawa arek ringkung gitu. Aing rek pindah. Pindah ka mana? Nya heunya. Emang rek ka mana? Yeay. Atuh da tara ningali tara laju beritanya. Naon gitu? Teung jelaskeun. Teu nyahoeun tara laju berita. Ye. Maneh nyaho teu program pemerintah ayeuna aya pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan. Heeh. Maksudna Cuma Heeh. ieu mah kuper maneh mah. Pemerintah teh rek ngaberantas kemiskinan. Laku sabab ayo terus maksudna ya make dibawa kieu laku sabab aing ngarumasakeun miskin, aing mah rek pindah we. Oh, jadi maksud mana mah? Sieun lain jelemana nu diberantas. Ngaco. Jadi pemerintah terek sejahterakeun rakyat maksudna jadi geus moal aya jelema miskin engke mah bakal menengah ka luhur jelemana. Balik. Heeh, ari maneh aduh ampun teh. Ieu menang info ti saha? Aing pan menang berita. Terus maksudnya ieu rek pindahna ka mana ieu maksudna? Urang rek pindah mau aya di Indonesia, aing rek pindah ka Cikampek. Hah, Cikampek. Bisa syarek ngiluh hayu. Emang sih nyawa Cikampek di mana? Ai Cikampek di mana? Ini mana? Ai Cikampek negara mana? Di Indonesia kene on. Ampun, aduh. Oh Indonesia keneh. Aduh aing. Itu jadi atuh aing mah. Balik ah. Kumaha ureunan? Ah, balik teh jadi ah. Aing coba imah. Kene tanah geus dijual. Oh, si keur pindah. Aing kumaha? Coba sih jual can imah. Acan aing mah. Karena Karena encan aya jual mah aing mah. Coba sih jual. Geus aing. Juga siaman pindah ka Cikampek sorangan aing mau jadi aing. Mau jadi aing. Pindah aing. Ya. Aing teh da itu tukang cukur itu sebenarnya nama. Itu kumaha? Nanti bisa nyukuran sorangan. ai sia. Ya, tukang noge tarang nog. Nah, ndak aing asa ku sorangan dicukur mah. Wah, ngaco mah mungkin. Mah mungkin mahnya kudu kulimaan mah direjengnya. Ku sorangan nyukuran mah kitu. Dah, ada gedung. Oh, siapa? Saya percaya saya bisa iya. Siapa buka emot di mana? Astagfirullah. Sok kan, baik. Aigan, Ya. Aigan, sok, ya. Jadi dia
Anjay.